Pangkeun wastapun Desti Fitriani ti kelas 10 MIPA 4. Di dia simkuring sareng kelompok simkuring sejak ngadugikeun ngeunaan virus corona sareng maparkeun sajak karya kelompok simkuring ngeunaan virus corona oge. Virus corona nyaeta virus anu nyerang kana sistem pernapasan. Jalma nu kainfeksi virus corona disebutna COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan kana sistem pernapasan, pneumonia, nepi ka kamatian. Di Indonesia sorangan, munggaran kafangina jalma anu positif COVID-19 nyaeta dina tanggal 2 Maret 2020. Nepi ka poe Salasa tanggal 7 April 2020, geus kacatet aya 2.738 jalma anu positif COVID-19. Tepangkeun wasta abdi Rodri simkuring bade ngajelaskeun tentang virus corona. Infeksi virus ieu disebut COVID-19. Sareng munggaran kapanggih di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2018. Virus ieu sumebar gancang sareng nyebarkeun ka daerah sanes di Cina. Sareng ka sabaraha nagara kalebet Indonesia. Ieu parantos nyababkeun sabaraha nagara di luar negeri pikeun nerapkeun kebijakan anu istilahna lockdown. Mucuk sunana mah sidakep dirorompok. Pikeun nyegah penyebaran virus corona. Virus corona mangrupakeun virus anu tiasa ngawatuh sistem pernapasan dina sabaraha kasus. Virus ieu ukur nimbulkeun infeksi saluran pernapasan berat sapertos flu, tapi virus ieu oge tiasa nyababkeun infeksi saluran pernapasan parna. Sapertos infeksi paru-paru, sindrom pernapasan sareng sindrom pernapasan akut parah. Gejala awal infeksi virus corona tanapi COVID-19 tiasa mangrupa gejala flu, sapertos muriang, batuk garing, nyeri tikoro sareng nyeri mastaka. Saatos eta, gejala tiasa langkung parah. Pasien tiasa ngalaman muriang tinggi, batuk sareng kahak nepi ka getihan, sesak napas sareng nyeri dada. Gejala ieu muncul nalika awak ngareaksikeun ngalawan virus corona. Salah sahiji pencegahanna nyaeta wawasuh panangan. She pick me up in the Lambo, her foot on the pedal. I'm nervous, but don't got the nerves to go tell her. She bumping, hip hopping, lo-fi instrumentals. I'm praying, I make it to play at Coachella. My future depends on the shit that I say. I'm making a million, you making mistakes. See you in your bag, well I'm in a suitcase. Besides, doesn't matter, that's what you're gonna say. I'm back and a motherfucking bench folks say that you ballin', I'm breaking your ankles. Stop, I can watch and your name isn't Seiko. Checks spinning on me like a plan getting canceled. Damn, where did they go? Where did they go? I'm talking about the rappers that don't wanna get dismantled. Drip, but you short like a motherfucking candle. Pun galuh turang ngawardana di dieu simkuring badimintonkeun hiji sajak anu didamel ku kelompok simkuring anu aya patalina jeung virus corona. Wilujeng nyakseni. Corona panyakit nu ayeuna keur ngarajarela dina detik ayeuna nu can aya ubarna. Corona ngaruksak dunya dina kaayaan dunya anu geus teu ngora. Jalma kakurung ku virus corona. Virus anu hese di ubaranana. Nepi kaloba jalma nu jadi korbana. Tiap poe pinuh ku kahariwang. Kabeh pagawean teu meunang di luar. Kabeh kudu di imah. Meh teu nambahan. Nu baris dihareup estuning pageuh panceg ajeg keur urang anu teu bisa ngumbara. Sedang di luar rea nu palastra pahlawan anu ridho
pikeun nuturkeun hate ngalawan corona. Tapi semangat ulah eleh, ulah parem bareng sieun ku doa. Mugia dipasihan kakiatan dina sagala rupi cocoba. Nun Gusti mugi tampi pahlawan anu tos palastra demi nyalametkeun nyawa urang sadaya. Nun Gusti pasihan kagiatan abdi sadaya. Mugia corona cing enggal teu aya. Corona panyakit nu ayeuna keur ngarajalela. Dina detik ayeuna lucan aya ubarna. Corona ngarusak dunia dina kaayaan dunia anu geus teu ngeureus. Jalma kakurung ku virus corona, virus anu hese di ubaranan. Nepi kaloba jalma anu jadi korbanna. Tiap poe pinuh ku kahariwang, kabeh pagawean teu meunang di luar. Kabeh kudu di imah meh teu nambah. Nu baris dihareup estuni pageuh panceu. Ajeg keur urang anu teu bisa ngumbara. Sedeng di luar rea anu palastra, pahlawan anu ridho pikeun nuturkeun hate ngalawan corona. Tapi semangat ulah eleh, ulah parem barengan sieun ku doa. Nuhun Gusti, mugi tampi pahlawan anu tos palastra demi nyalametkeun nyawa urang sadaya. Nuhun Gusti, pasihan kakiatan abdi sadaya. Mugia corona cing enggal teu aya.